Lain bah, kau tadi teh ngajak muat ke orang teh lima teh. Lah kudu muat-muat. Tepok mah cuaca halus kieu geus cicing di dieu tuh pokoknya pemandangan hade kudu muat segala rupa. Nah mah kayak muat naon. Oh, pan tadi teh coba bantai hayu uang muat cenah eta teh da. Kata kau teh siap we ilir gitu. Tenang nyantai lah tuh. Oh, ngajak nongkrong di dieu nya. Terus kumaha geus nongkrong kieu dieu. Asa teh cuacanya. Oh, beneran. Kumaha tah? Oh, di cuaca teh panas kieu mah beres ki narik teh ki. Mau beres ki nya. Tapi teh panas di Saudi kieu ki teh ki namanya di urang ge di Indonesia teh. Emang di Saudi kieu panasnya? Jangan bukan nama genah di Saudi mah saking panas ge jang. Ngagoreng lauk teh kudu dekat teh jang lu teu peusik. Apa teh? Di dekat. Aduh. Itu goreng asin ya. Kudu di dekat teh. Teu huruf batu. Kumaha sakit tadi? Kucing. Nah bener si bapak teh di dieu dari kana teh dibeja kasih mama rek narik lalu ngidog di dieu awas ya. Kepala buka bapak teh. Bapak! Awas ting ah. Terbalik bapak mah bebeja kasih mama rek narik lalu ngidog di dieu. Oh ini si babah nu ngajak ka dieu nande. Oh ini teh kihor ah. Assalamualaikum ah. Gimana? Ke mana ya Baba? Oh, ada bicarakan. Si Baba kakak ini tuh tanggung jawab urang carekan teh memang. Bapak! Api-api diajak ngawakong teh. Naon atuh? Keluguhan ngegandengkeun deui. Oh itu si mama rek narik bapak narik. Heeh, pan bapak ge nek narik, ada gua antarikeunana can aya. Sabalah itu si mama narik. Budak cerdas ana goreng ada ting turunan indungna eta mah. Naon ki? Mangga mamam.